Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah mitra sadayana tepang di sareng simkuring Sukiwa palawargi. Dinten ayeuna simkuring bade nyuguhkeun acara dongeng sakacamplung. Para mitra sadayana sateu acan dikawitan diantos subscribe sareng like na palawargi supados teu nyong corong teuing kana waktos. Mangga atuh dangukeun we dongengna, mugi kocek channel ieu biasa nyugemakeun ka para mitra sadayana. Channel ieu etang-etang hiburan pangbebrah manah para mitra sadayana. Ka palawargi kocek anu di mana we linggihna, mugi urang sadayana dipasihan paparinan kesehatan tur digampilkeun segala urusan-urusana. Mangga nyanggakeun dongengna, wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, kaayaan di pangkalan ojeg seperti biasa najan loba tukang ojeg anu keur mangkal oge, tapi tiiseun siga di kuburan. Tara ieu kadenge aya anu ngomong, komo ngobrol mah. Samalah unggal poena tukang ojeg teh tara aya anu patanya gara-gara persaingan anu teu sehat. Saking ku sepi-sepina, mun aya nu batuk atawa ngadehem teh sok pating rarenjag. Malah anu keur udud oge kuat karokona teh murag. Ngan sigana aya di antarana tukang ojeg anu hayang hiburan supaya teu bete. Kusiwel manehna teh ngodok endong nyokot HP nu aya radioan. Teu lila trek harita manehna teh nyetel radio, kadenge harita aya penyiar keur ngoling pendengar. Mangga atuh ka kaum dangu anu nuju ngalaksanakeun tugas, wilujeng tugas bae. Mudah-mudahan sadayana dina kaayaan sukses. Di antawisna atuh kanu aya di pangkalan ojeg, kanggo akang-akang ojeg anu kalersan nuju ngantos panumpang, mangga wilujeng mancen tugas. Atuh ieu mah pesen ti simkuring ka hade nya. Pomi ieu mah sing alakur ulah perang dingin teuing. Kitu di antarana omongan penyiar anu kadenge harita. Liuk harita tukang ojeg anu araya di dinya teh ngalaliuk kanu keur nyetel radio. Ngarasa jadi bahan perhatian, nu nyetel radio teh ngarasa teu nyaman. Trek harita radio teh dipareuman, tuluy diukna pindah kana bangku tukang rokok. Keur jongjon kitu, reg harita teh aya mobil bus eureun di parapatan. Atuh tukang ojeg kabeh caruring hak, tuluy parikat-rikat ngahirupan motor anu satuluyna muru beus anu rek nurunkeun penumpang. Harita motor teh aya kana 10na ngagimbung di parapatan paheula-heula mapag panumpang. Mana horeng penumpang anu turun tina beus teh harita ngan aya saurang. Padahal biasa mah sok loba, pang-pang nama jalma anu tas bubuara di kota. Nu turun tina beus harita teh saurang lalaki tengah tubuh. Nilik tina dedegan jeung tagogna mah katempona teh siga pajabat. Pakaianana rapi ngajingjing tas warna hideung. Sabrehan mah sigana eta jalma teh kaasup jalma loba duit. Atuh tukang ojeg anu ngagimbung teh teu sirikna parebut pahayang-hayang dipake jasana ku eta jelema. Aya anu metot leungeun, aya anu nyekelan tas, malah aya anu muntangan calana sagala. Bari harita teh raribut parahi ngajak. Hayu pak kana motor abdi bae pak. Motorna anyar ye, pasti ngageleser. Bohong pak mending kana motor abdi ye, dijamin murah. Pak, kanu abdi bae pak. Pokona si bapak ku abdi mah dijajabkeun dugi kalebet kamar pak. Nah, terus salami di perjalanan, si bapak kenging fasilitas makanan ringan. Ari calon penumpang jadi rebutan tukang ojeg teh manehna jadi bingung. Tuluy kadenge harita teh ngomong tarik ditujukeun ka sakabeh tukang ojeg. Hop. Nanaonan ieu teh?
memangna dewek teh barang rebutan? Jeung deui saha nu rek numpak ojeg? Dewek mah yeuh turun di dieu teh rek nunggu jemputan. Ceuk eta jalma nu tayalian saurang pangsiunan kuwu. Atawa sok loba oge anu nyebut wakuwu nu harita tas nyabati kota. Ngan harita teh manehna can aya niat balik ka imah kulantaran sieun dibuburak deui ku pamajikanna. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, tukang ojek teh harita saheng parah hiteu panuju kana omongan wakuwu. Pok salah saurang tukang ojek harita teh nyarita. Teu bisa kitu, Pak. Pokona sakabeh penumpang teu pandang bulu. Nu turun di ieu parapatan wajib naik ojek. Jadi si bapak oge wayahna jemputan teh kudu dibolaikeun. Diomong kitu waku teh harita ngalieuk kanu bieu ngomong. Tuluy pok nyarita. Tuh bisa kitu atuh Jang. Kuring geus janjian rek dijemput di dieu teh ngarah teu kudu ngaluarkeun duit jang mayar ojek. Tukang ojek anu tadi nyarita teh katempo ngahuleng manehna mikir-mikir pi omongeun. Teu lila pok nanya. Nu sabenerna si bapak teh boga duit henteu? Mani keukeuh nunggu jemputan. Rek dijemput make naon? Kareta api. Wakuwu harita teh katempo seri maur satuluyna ngadeuketan eta tukang ojek bari ngomong setengah ngaharewos. Sst, Jang, tong ibur. Sabenerna mah memang nya dewek teh keur boke. Kumaha lamun ongkosna dianjuk? Bisa? Nah, teu jauh ieu Jang. Ukur menta dianterkeun ka imah bebene. Ngan dewek teh can apal imahna anu mana. Da manehna teh ukur ngenalkeun ngaran. Tapi aya nu nyarita majar cenah imahna teh di hulu dayeuh. Rengse wakuwu nyarita kitu, tukang ojek teh nyureng. Tuluy pok ngomong ngahaja ditarikeun sangkan kadenge kudu sejen. Jeh, paingan embung naik ojek, horeng teu bogaan duit. Jeung make ngomong nunggu jemputan sagala, yah ngawadul. Ngadenge salah saurang tukang ojek ngomong kitu, harita sakabeh tukang ojek teh ngalieuk ka wakuwu. Sarta teu lila aya nu ngomong tarik. Lah, tampang bae keren, tongkrongan siga pajabat. Ari endong eueuh sian. Geus, mending nikreuh bae, tong hayang naik ojek sagala lah. Tingkah teuing. Diomong kitu wakuwu teh teu nembalan. Tuluy manehna teh harita ngadeuketan tukang ojek anu tadi, bari terus ngaharewos. Jang, sabenerna sabaraha ongkosna lamun ka hulu dayeuh? Tukang ojek anu ditanya harita teh rikat nembalan. Tah, mun tita tadi ngomong kitu, meureun ku kuring oge moal diiburkeun boke. Geus lah, sok 15.000. Di bejaan ongkosna 15.000 teh wakuwu ngahuleng. Terus manehna kuda kodok kana enong calana tama era. Sarta teu lila tuluy manehna ngaharewos. Jang, tong mahal ting atuh. Kumaha lamun 10.000 bae? Tukang ojek teh ngahulang sakedeung, teu lila tuluy pok nembalan. Nya geus teu naon, kadiekeun duitna. Bayar di muka bae nya euy. Lain dewek teu percaya, ngan perlu jang meuli bensin. Dipenta duit teh heula wakuwu teh ngahulang. Tuluy pok manehna ngomong deui. Ah, teu lumrah teuing ongkosna kudu ti heula. Kumaha lamun di perjalanan motorna mogok, tuluy dewek teu anyog kanu dituju. Pan rugi di dewek. Ngan teuing lamun diasuransikeun mah. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, tukang ojek teh rada muncereng. Yeuh, Pak. Dewek tadi ngomong teh kumaha? Butuh jang meuli bensin euy. Kadenge teu? Kacuali lamun rek make ojek anu sejen, jig. Tapi ongkosna 20.000. Boga teu duitna 20.000. Sok kadiekeun duitna. Wakuwu harita teh kuda kodok deui kana enong calana. Tuluy mikeun duit 5.000 perak. Atuh dibere duit 5.000 perak teh, tukang ojek ngahuleng tuluy pok ngomong. Geuning 5.000 perak? Cek dewek teh tadi 10.000. Nyaho teh duit 10.000. Kalayan bari siga anu rada bingung, wakuwu harita teh nembalan. Nya dewek ke nyaho 10.000 teh duit 5.000-an 2 lamar. Tah, naon pangna dewek ngan mere 5.000 perak teh, sabab nu tumpak motor teh lain dewek pungkul. Tapi pan si lain oge milu tumpak. Jadi ongkos teh dibagi 2. Dijawab gitu tukang ojek teh harita morongos.
Kumaha? Baruk ongkosna dibagi 2? Gap harita tukang ojek teh nyabak tarang wakuwu. Si bapak teh otakna waras teu? Geus lah mending lempang bae ka ditu. Sugan we sasab ka leuweung. Poloyong harita tukang ojek teh init ninggalkeun wakuwu, nu harita keur bingung mikiran ti mana duit jang ongkos ojek. Keur jongjon ngahuleng katempo harita teh aya motor eureun di eta pangkalan. Anu mawa eta motor teh ku wakuwu disidik-sidik. Sanggeus tetela horeng eta teh Bahrowi anu geus aya samingguna jadi tukang ojek. Ari nu ngalantarankeun pangna Bahrowi jadi tukang ojek teh dumeh manehna kakara boga motor. Jadi sapopoena teh hayang wae kitu memotoran, nepikeun ka panumpang oge sok digratiskeun. Nu penting mah manehna bisa gegeleuyeungan kana motor ka ditu ka dieu. Barang nyaho anu mau motor teh Abah Rowi, atuh wakuwu teh ka Cidabungahna, tuluy harita pok nanya. Rowi, geuning maneh aya di dieu? Jeung ieu teh motor maneh? Huruh, maneh herang kieu euy. Owal teuing atuh dipake ngojek mah. Bah Rowi harita teh manehna ge kaget, dumeh panggih jeung wakuwu di eta tempat. Sabab sakanyaho manehna mah lemur wakuwu teh jauh tidinya. Pikeun miceun kapanasaran pok harita Bah Rowi teh nanya. Geuning wakuwu? Keur naon aya di dieu? Ke. Keur pundungnya. Eta we mawatas mani gede kitu. Ditanya kitu, wakuwu teh katempo ngantelkeun curug kana bibirna. Shh, tong geuruh. Ieu mah asal nyaho sorangan bae nya. Ari caritana mah panjang euy. Engke bae sajen waktu ku dewek didongengkeun. Ngan intina ayeuna mah pangna dewek aya di dieu teh rek ngalongok bebene. Ti heula teh panggih di pangumbaraan. Tah, manehna teh mere alamat di daerah dieu. Ngan dewek teh can apal di mana lebah imahna. Wakuwu harita teh nyarita panjang lebar bari ditungtungan ku nyebutkeun ngaran hiji awewe. Atuh Bah Rowi teh gogodeg tuluy nyarita. Oh, kitu? Lain, ari panyana dewek mah wakuwu teh geus insap. Eta we make bisa keneh boga bebene sagala. Nya geus teu naon lah, sok ku dewek dianterkeun. Wakuwu harita teh katempo marah mai, geus kabayang manehna bakal panggih jeung bebene. Tah, kudu kitu euy ari kasohib teh. Ngan wayah nanya, dewek teh keur teu boga duit ye. Jadi maksud dewek teh kieu. Kahiji ongkos ojek teh meureun dianyuk heula. Tah, terus dewek teh piraku tuh barang bere ka bebene. Jadi wayahna euy, talangan heula sakalian mahugi mah. Bah Rowi harita teh ngahuleng teu ngarti ku wakuwu tampangna keren tapi boke. Tuluy manehna ngomong jero hate. Nah naonan ari wakuwu nya? Ari kira-kira tuh boga duit mah tong sok loba tingkah. Kudu diwarah jelema kieu mah. Awas ya, digawean ku aing. Geus kitu teu lila tuluy Bah Rowi nyarita. Nya geus tong loba pikiran. Sok ku dewek dianterkeun. Gratis euy teu kudu mayar. Malah wakuwu ku dewek rek dibekelan. Bisi butuh hajang mahugi. Atuh wakuwu lain deui ngarasa bungahna, ceg harita kana tas tuluy ceklak naik kana motor. Grung, harita motor teh dihirupan. Geuleuyeung maju nu dituju nyaeta imah awewe bebene wakuwu. Para mitra sadaya, saja jalan kadenge wakuwu teh harita loba cacarita nyaturkeun pangalaman salila di pangumaraan. Ti mimiti urusan pagawean nepi ka masalah pribadina. Pok harita wakuwu teh ngomong. Dipikir-pikir mah mending keneh hirup di lembur, ngahanang-ngahaning siga si laing. Nya tibatan hirup di pangumaraan, dewek mah mindeng pisan dibredik petugas trantib. Teu pira ari masalahna mah. Pedah bara main dina trotoar ngahalangan jalan cenah. Ngadenge wakuwu nyarita kitu, Bah Rowi teh ngahuleng tuluy pok nanya. Kutan? Profesi wakuwu teh kana bara main? Ari sugan dewek mah jadi pangusaha. Eta we nempo penampilan mah mani keren kitu. Sabrehan mah siga pajabat euy.
Diomong kitu wakuwu teh nyerengeh. Atuh kudu kitu jelema mah euy. Najan hirup di pangumaraan sangsara oge, ari balik ka lembur mah tong nyerikeun. Lain ieu teh jauh keneh ka tempat nu dituju. Ditanya kitu Bahrowi teh rikat ngajawab. Sakedeung deui ge anjog. Tuh, imahna oge geus katempo. Tuh nu itu tuh. Bahrowi harita teh nunjuk ka hiji imah anu tetela eta imah teh imah Nini Warsih. Demi Nini Warsih teh nyaeta rangda kolot anu keur memejeuna ganjen. Atuh wakuwu teh curing hak, matana melong nyidik-nyidik eta imah bari susuganan cawene nu dipikahayang ku manehna teh ngalanto kaluar ti imah. Tapi haben disidik-sidik eueuh tanda-tanda aya awewe atawa cawene anu kaluar ti eta imah. Beuki lila beuki deukeut ka eta imah, atuh hate wakuwu teh jadi seseblakan teu puguh rasa. Tuluy kadenge wakuwu nanya hayang ngayakinkeun. Bener nu eta imahna? Aduh, bagja temen euy. Dewek poe ayeuna bakal panggih jeung bebene. Gancang atuh deh. Ieu dewek geus teu sabar yeuh. Bahrowi hatena seuri, geus kabayang wakuwu bakal digulang gaper ku Nini Warsih. Tulila reg harita motor teh eureun hareupeun imah nu dituju. Tuluy Bahrowi nyarita. Tah nu ieu imahna teh tong asa-asanya langsung bae ketrokan pantona. Geus heula nya dewek mah moal bisa marengan euy. Jerut harita wakuwu teh turun tina motor terus pok ngomong nganuhunkeun ka Bahrowi. Nya geus teu nanaon teu marengan oge. Dewek ge ludeng sorangan. Komo rek panggih jeung bebene mah. Pantang euy ari kudu dibaturan mah. Bisi si lain kabita. Beres ngomong kitu. Nempok itu cikikik teh Bahrowi seuri. Rasakeun sia. Pokona moal bisa balik 2 poe 2 peuting. Bakal digulang gaper ku si Nini. Ninggalkeun eta tempat muru deui ka pangkalan ojek. Caturkeun wakuwu, harita geus nangtung hareupeun panto eta imah. Dina pikiranna geus kabayang bakal pajonghok jeung bebene anu minggu kamari kungsi panggih di pangumaraan. Bari rada ngageter harita wakuwu teh ngatrokan panto dibarengan ku uluk salam. Sampurasun. Sampurasun. Nyai, ieu aa dongkap yeuh nohonan janji. Sanggeus sababaraha kali uluk salam, kadenge teh jero teh aya nu nembalan. Rampes. Sok kajaro. Ja imah Nini mah pantona ge eueuh kuncian. Kebag harita wakuwu teh ngarenjag. Barang ngadenge anu nembalan teh sora Nini. Ai. Nu nembalan teh sora awewe geus kolot. Da basa panggih mah sora si nyai teh mani halimpu. Ah, ieu mah meureun indungna atawa bisa jadi ninina. Tapi ka mana ari si nyai nanya? Da ngomong nama poe ayeuna teh janji manehna bakal aya di imah. Rek ditanyakeun ka si Nini. Kalayan teu nungguan dibukakeun panto, bus wakuwu teh harita asup ka eta imah. Barang geus aya di jero, katempo ku wakuwu, si Nini keur ngabulaeh nyupah. Rengkog harita wakuwu teh ngarengkog, maksudna mah rek kaluar deui ngan kaburu dihiap-hiap. Geuning aya tatamu. Tiap ka dieu ujang. Tah kitu atuh hari ka kolot mah ulah sok atah anjang. Sok tiup di dieu yeuh deukeut Nini. Tong asa-asa di imah Nini mah. Si Nini harita nyaritana teh bari uluman alimen bangun anu hayang ditaksir. Atuh najan rada asa-asa antukna wakuwu brak sila anekak dina samak. Da di imah si Nini teh kabeneran eueuh kursi-kursi acan. Kelila kadenge harita teh si Nini tumanya. Ke, saha teh ya si ujang teh? Jeung nu ti mana? Nini mah asa karek papanggih ayeuna. Wah, kitu si ujang teh rek mileuleheung ke Nini.
kabeneran ini teh geus lila rarangdaan. Ngadenge si Nini ngomong gitu, wakuwu teh ngarenjag. Beungeut napias sarta teu lilajung wakuwu teh nangtung, maksudna mah rek kabur. Ngan edas para mitra. Kajen geus kolot oge si Nini teh rancingeus. Barang nampo wakuwu rek kabur, kerawak harita wakuwu teh ditangkep pageuh pisan. Bari kadenge si Nini teh ngomong tarik. Reka mana si Ujang teh? Moal pati-pati datang ka imah Nini, lamun eueuh pamaksudan anu tangtu. Moal dina ieu ku Nini oge. Samalah mah rek dibere kasugemaan. Ulah nempo pedah waruga Nini geus kolot. Tapi yang penting rasanya bung. Ari wakuwu najan lalaki tapi bedas nama eleh ku si Nini. Atuh manehna teh harita teu bisa walakaya ditangkep ku si Nini teh rek adu belajar oge teu wasa. Sabab tangkepan si Nini teh pageuh pisan. Kadenge si Nini ngomong deui. Sok, reka mana ayeuna? Rek pasrah atawa moal? Sang harita teh ku wakuwu ka ame awak si Nini bau cocodot. Atuh lengak wakuwu teh ngalengak. Satu ina ohek manehna teh uhak ohek. Aduh, ampun ini ampun. Dewek mah datang ka dieu teh rek nepungan incu si Nini nu di kota. Majarna mah poe ayeuna teh manehna aya di imah. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, si Nini kontan ngajawab. Lah, tong loba alasan. Hai mah hai we atuh. Badina ge dewek mah ya, teu boga incu awewe. Aya oge incu lalaki, kegera urang calukan. Ujang. Ka dieu ye. Aya calon aki maneh. Geura bagiakeun. Teu ngeundeuk lila kulunyung teh incu si Nini nu disebut si Ujang teh harita nyamperkeun. Aya naon ni? Baruk si Nini boga calon aki pikeun Ujang. Kadeni ulah samarangan, kudu ditesting heula. Terus kudu anu loba duitna, ameh Ujang seueuh jajan. Jadi si Nini ulah nempo kasepna wungkul. Cuma kasep oge ari boke mah. Cing, Ujang hayang nempo beungeutna heula. Katempona tampang jalma loba duit atawa henteu? Barang ngadenge incu si Nini ngomong kitu, wakuwu asa boga kasempetan. Tuluy manehna rikat ngajawab. Aduh, Jang, terus terang bae, Bapa mah tara boga duit loba. Ayeuna tumpak ojek oge ka dieu nganjuk heula. Nu matak tong milih Bapa. Tah, mun hayang calon aki anu loba duitna mah, engke ku Bapa dituduhkeun. Ngaranna nyaeta Abah Deni. Manehna mah sigana cocok lamun jadi aki si Ujang teh. Loba duitna. Jadi si Ujang hayang naon bae oge pasti ditedunan. Dijawab gitu ku wakuwu, budak teh tuluy paparentah ka si Nini. Geus ni lesotkeun ni. Tong milih si Bapa ieu. Cuma eueuh duitan. Atuh najan berat hate oge, antukna porosot harita si Nini teh ngalesotkeun wakuwu tina tangkeupanana. Bari tuluy pok nyarita. Si Ujang mah teu naon atuh boke oge. Nini mah geus ngarasa cocok. Resep sigana teh ye, agresif. Tuluy kadenge budak teh nyarita ditujukeun ka wakuwu. Cing sok, ayeuna Abah Deni titah ka dieu. Cobaan ditelepon, ditungguan gitu di dia. Dititah nelepon Bah Deni, wakuwu teh ngahulang tuluy pok nyarita. Duh, Yang, kumahanya? Bapa mah rek nelepon teh teu boga HP-na. Kamari dibere HP jadul oge ku babaturan, ku bapa teh dijual. Butuh jang meuli udud. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, harita si Nini megat omongan. Hari gini gak punya HP. Ya, make HP nu Nini bae ya. Pulsana ge mucung keneh, sok dikiriman bae ku penyiar bewara. Song harita si Nini teh mikeun HP ka wakuwu. Barang namparan HP, wakuwu katempo hulang-hulang, bingung teu apal cara ngagunakeun HP.
Ngan pikeun ngajaga gengsi, harita manehna teh asal mencet bae. Teuing nomor saha nu dituju, da tina HP teh kadenge aya nu nemelan kieu. Halo? Ya, di sini kantor polisi. Ada yang bisa dibantu? Kebeg wakuwu teh ngarenjag. Wah, salah mencet. Satuluyna HP teh dipencetan deui, kabeneran nyambung ka salah sahiji nomor. Teuing nomor saha, da kadenge tina HP teh aya nu ngomong kieu. Maaf, nomor yang Anda tuju orangnya sedang tidur. Silakan Anda hubungi nanti kalau orangnya sudah bangun. Ulang harita wakuwu teh ngaulang. Nampa wakuwu siga nu gugup, rikat si nini teh ngarewak HP bari tuluy nyarita. Lah, kagila-gila teuing. Make HP bae ge teu becus. Cingan ka dieu, dewek nu neleponna. Sok, sebutkeun nomorna sabaraha. Karawak harita HP teh direwak. Sanggeus wakuwu mere nyaho nomor Bahdeni, chat telepon teh dipencet, sanggeus nyambung kanu dituju, tuluy HP teh dibikeun deui ka wakuwu. Ya, sok, si AA anu ngomongna. Si nini teh anu tadina nyebut Ujang ka wakuwu, ayeuna mah jadi AA nyebutna teh. Atuh teu lila tina HP teh kadenge aya nu ngomong kieu. Ya, halo, rek pesen rujak kangkung sabaraha bungkus? Ngadenge Bahdeni ngomong kitu, wakuwu langsung nempas. Ye, dewek mah lain rek pesen rujak kangkung, tapi rek mere order euy. Tah, ayeuna si laing minta dianter ka si Rowi. Ka imah anu tadi basa nganterkeun dewek kitu. Pokona ditungguan ku dewek ayeuna. Tong poho mawa duit sing lobanya. Nya kitu butuh jang modal. Geus ngomong kitu mah, chat harita HP teh di pareuman. Teu kacatur kumaha di jalana. Harita Bahdeni geus anjog ka imah si nini. Satuluyna manehna teh uluk salam. Sampurasun. Wakuwu. Ieu dewek Bahdeni ya. Ngadenge Bahdeni datang, wakuwu mere isarah ka si nini jeung incuna ulah wakageruh. Atuh sanggeus dirampeskeun kunu araya di dinya mah, bus harita Bahdeni teh asup ka jero imah. Barang bus ka jero imah kasampak ku Bahdeni, si nini teh keur menerkeun gelung anu nyungclu sagede peureub. Sarta satuluyna si nini teh rugu pragap kana bibirna. Anu kabeneran harita teh huntu palsuna nyengsol. Atuh huntu palsu nu nyengsol teh langsung bae harita teh dibenerkeun. Sedangkeun wakuwu harita teh keur maturan incu si nini nyonyoo kumang. Saterusna Bahdeni nyamperkeun wakuwu bari terus tumanya. Rek aya bisnis naon wa? Ieu dewek ayeuna mau duit loba ieu. Sok bae ari kira-kira piuntungan mah ku dewek rek dimodalan. Ngadenge Bahdeni ngomong kitu, harita nu curing hak teh incu si nini. Bari tuluy harita kadenge manehna teh nyarita ditujukeun ka si nini. Tah, ni mun si bapa nu ieu cocok jadi aki Ujang mah. Loba duitna. Jadi Ujang bakal subuh jajan. Jung harita budak teh nangtung tuluy munjungan ka Bahdeni. Bapak, tong ninggalkeun Ujangnya. Pokona si bapak kudu jadi aki Ujang. Top merek lah si nini mah. Rek dikumahakeun oge Ujang mah rido. Asal tong digadekeun. Bahdeni harita teh katempo hulang-hulang teu ngarti kana maksud incu si nini. Tuluy manehna nanya ka wakuwu. Wa, bisnis naon ieu teh? Rek ngajual budak? Lah, moal payu ngajual budak rodek siga kieu mah. Kacuali mun dibikeun ka tukang rongsok. Ari si nini nempo Bahdeni ku sabrehan oge sigana ngarasa katarik ati. Tuluy harita teh nyamperkeun bari pok nanya. Oh, iya si AA anu katalah Abah Deni teh. Duh, bagea wilujeng sumping jungjunan. Ket, dupi anu eta di atas teh laras artos eta teh. Aduh, kabeneran ya. Si Ujang bakal boga aki nu loba duitna. Barang ngadenge si nini ngomong kitu, gebeg teh harita Bahdeni ngarenjag. Tuluy ngareret ka wakuwu, sedang nu direret harita teh keur nyikikik seuri. Tong sok nampik rezeki euy. Lumayan, jang nyingsinan beurit. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, Bahdeni teh harita beungeutna pias.
Komo barang nempo sini nih rek ngarontok mah. Atuh teu tatapa sini deui ngan pecir bae harita Bahdeni teh lumpat. Nempo Bahdeni lumpat, waku oge jadi gegeran, manehna nuturkeun lumpat. Sedang sini nih, najan pangawak awewe kolot, tapi rancing geus keneh. Barang nempo dua lalaki lalumpatan, harita manehna teh nuturkeun lumpat. Maksudna mah rek newak eta dua lalaki. Beki lila atuh lumpat teh beki jauh. Sedang sini nih harita ceceleuweungan. Weh, Ujang, tungguan. Tuh tega-tega teuing ninggalkeun ini.